Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di channel YouTube Akang Alin, channel konten dakwah seni dan budaya Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawamin mulkil lahi. Sok dicek ibu-ibu selawatna hafal ibu? Hafal, sok bebarengan sadayana. Allahumma lebih kompak ibu-ibu, sok sadayana ngiring salawatan. Sayyidina Dacan kakuping adik-adik sok ikutan adik-adik. Ada Billahi salatan imatan binawani mulkil lahi sakali deui Allahumma sholli wa sallim Sayyidina lana Muhammadin hadana ma fi ilmillah. Kurang kompak ibu, sok semangat ibu. Daimatan bimulkil lahi menileles. Ibu araya nah cari cing wae selawatan sok daripada cara ricik sok selawatan sok sadayana ngiring selawatan. Ibu-ibu pasti sadayana hafal selawat imanya tos umum sok sering ngupingkeun di musola-musola di masjid-masjid. Shallallahu Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fil billahi salatan daimatan binawwil lahi. Allahumma sholli wa
Ibu-ibu Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fil wilahi salatan daimatan bisa baca Quran dan maknani bimbingna salat wengi lan ponono kaping telu wong kang saleh kumpulono tapi babat kuduatan zikir malam ikan suwe salah sawijine sapa bisa lakone
kalimatan minal amri mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ujung sumping sadayana para tamu undangan atau pimpinan dicaketna kepada jemaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, majlis taklim. Ujung mencicipi hidangan peratas disayakeun ku panitia. Insyaallah dinaungi ayeuna beres diiringi ku lantunan sholawat sedacan acara inti dikawitan panginten sambil ngantos kepada jemaah anu tacan hadir. Alhamdulillah tarantos tadi dibugikeun lantunan sholawat tombo ati kitu. Obat hate teh nyaeta aya 5 perkara saur lagu sair teh. Obat nu kahiji nyaeta ketika urang gelisah, obat hatena nyaeta ku ngaoskeun Al-Qur'an kitu. Buka duana santos maca Al-Qur'an. Obat anu kadua nyaeta salat wengi, di mana urang gaduh kareremet, kabingung, kasusah. Muka duana nyaeta ngeurkeun salat wengi. Nu katiluna saur sair sholawat anu tadi nyaeta kumpul sareng jalmi-jalmi anu soleh. Pami urang kempel sareng jalmi-jalmi soleh mah insyaallah hate urang bakalan adem, ayem, tentrem. Terus obat nu kaopat saur lagu anu tadi kumaha? Seurkeun puasa. Aya puasa sunnah Senin Kemis, masih kena seueur puasa-puasa anu sanesna di luar puasa bulan suci Ramadan. Obat anu kalima nyaeta cek lagu anu tadi saur sair si alawat anu tadi nyaeta anu kalima nanti seurkeun zikir. Nah gitu obat hati teh. Obat hati ada 5 perkaranya kayak di ngaos Quran, kedua salat wengi, katilu puasa, kaopat naon cenah Bu? Berkumpul dengan orang soleh. Nu kalimana terakhir nyata seurkeun zikir. Alhamdulillah tadi peratos dilantunkeun lantunan sholawat tombo ati. Obat hatinya eta aya 5 perkara. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun salah sahijina dina obat hate eta ketika urang seueur kasusah, kabingung, kareremet dina hate urang sok laksanakeun anu 5 perkara eta dina lagu. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu siap salawat nih Ibu? Siap? Insya Allah siap sok. Kurang salawatan di untuk tacan di kawitan karena acara inti. Insya Allah udah dilantunkan lantunan salawat. Nabi sallallahu alaihi. Sok ibu-ibu kami biasa sok ikutan sadayana para jemaah. An-Nabi sallallahu